Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Al babul khamisu ari ieu eta bab anu kalima fi fadilatil imani dina martelakeun kautamaanana iman, kaunggulanana iman. Qala parantos ngucap saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al imanu ari iman ma'rifatun eta ditekadkeun bil qalbi ku hate, wa qaulu jeung diucapkeun bil lisani ku lisan, wa amalu jeung dipigawe bil arkani ku pirang-pirang anggota. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al imanu ari iman uryanun eta teh ditaranjang, walibasuhu jeung ari pakeanana itu iman, at-taqwa eta taqwa, wazinatuhu jeung ari perhiasanana itu iman, al-haya'u eta era, wasamrotuhu jeung ari buahna itu iman, al-ilmu eta teh ilmu. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la imana henteu aya imanan liman pikeun jalma la amanata anu henteu aya kapercayaan lahu pikeun itu iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu henteu sampurna imanna saha ahadukum salah sahiji ti aranjeun hatta yuhibbu sahingga mikaresep itu iman atau mikanyaah itu iman li ahihi kadulurna itu iman ma kana perkara yuhibbu anu mikaresep iman li nafsihi ku diri anu dipikaresep ku itu iman li nafsihi ku dirina itu iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al imanu ari iman fi sodril mukminin eta tetep dina hatena jalma mukmin, yatummu jeung henteu sampurna naon al imanu iman illa bitamamil faraidi kajaba ku nyampurnakeun pirang-pirang kaparduan, wasunani jeung pirang-pirang pasunatan, wala yufsidu jeung henteu ruksak naon jeung maruksak naon al imanu iman illa bijuhudil faraidi kajaba ku nampik kana pirang-pirang kaparduan, wasunani jeung pirang-pirang pasunatan. Paman maka saha jalma nakoso anu ngurangan paridatan kana pirang-pirang kaparduan bighairi juhudin kalawan henteu nampik, uqiba tah disiksa alaihi ka itu iman. Waman jeung saha jalma atamma anu nyampurnakeun iman al faraido kana pirang-pirang kaparduan, wajabat tah wajib lahu ka itu iman naon al jannatu sawarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al imanu ari iman la yajidu eta henteu nambahan iman, wala yankusu jeung henteu nambahan itu jeung teu ngurangan itu iman, walakin jeung tatapina lahu eta tetep ka itu iman haddun ari aya batasan, ae ta'rifun tegasna mah nganyahokeun bidzikri ifrodi puruil imani ku ngomongkeun hiji-hijina pirang-pirang bagian iman. Pa inna koso maka lamun ngurangan iman papi hadihi maka eta tetep dina batasanana itu iman. Wa asluhu jeung ari dasarna itu iman sahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mafhumnya logatna. Wa iqamus sholati wa itaiz zakati wa saumu ramadana wal hajju wa ghuslul janabati.
paman maka saha jalma zada anu nambahan eman pi hadihi dina batasanana itu iman zadat tah tambah naon hasanatuhu pirang-pirang kahadeanana itu eman. Waman jeung sing saha jalmana koso anu ngurangan eman pihi eta tetep dina itu had iman papihi maka eta tetep dina itu had. Waqala sallallahu alaihi wasallam al imanu ari iman nispani eta dua bagian panispun tah ari anu sabagian pisobri eta dina sabar wanispun jeung ari anu sabagian deui pisukri eta dina syukuran. Waqala sallallahu alaihi wasallam al imanu ari iman qayyidul fatki eta panyangcang tina maehan la yaptiku moal menang maehan saha mukminun la yaptiku moal menang maehan saha mukminun jalma mukmin. Waqala sallallahu alaihi wasallam khalaqo parantos ngadamel saha Allahu Gusti Allah al imana kana iman wahappa jeung ngagindingan Allahu kana itu iman wa madahu jeung muji Allahu kana itu iman bisa mahati ku sifat mumurahan wal hayai jeung kaera. Wa khalaqa jeung parantos ngadamel saha Allahu Gusti Allah al kupro kana kupur wadamma jeung nyacad Allahu kana itu kupur bil bukhli ku koret atawa ku pedit wal japai jeung ku bedegong. Waqala sallallahu alaihi wasallam ida dakhala di mana asub saha ahlul jannati ahli sawarga al jannata kana sawarga wa ahlin nari jeung ahli naraka annaro kana naraka amaro tah marentah saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala bi ayyukhroja kana yen dikaluarkeun minan nari tina naraka saha man jalma kana anu bukti itu eman pi qalbihi eta tetep dina hatena itu eman naonana miskola darrotin satimbang beratna sireum minal imani tina kaimanan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.